Detekan. Nantep ustad Korea mah aja abis dan kita ke pamajikan. Tak ustad Korea lain maksudnya main dibantuan kuduaan. 3 peuting aja can anggeus maca shalawat lagi ti tanah teh 40 peuting. Karek 3 peuting aja berarti karek 3.000 balik. Poe ka 4 kalimana menang SMS, menang beasiswa tanpa testing, tanpa seleksi langsung asup kuliah S3. Nya asa ngimpi aja tah kitu. Tangke diterangkeun di tengah-tengah kumaha carana lamun hayang kitu nya ceuk nya meka bitah. Geus ngomongkeun abdi geus eta mah kitu. Jadi abdi nganuhunkeun ka orang leuweung kaleng bingah pisan abdi geus ngamimitian kuliah S3 sakali di calon doktor gitu. Lain dokter, kade dokter. Ulah hayang arek berobat ka si ustad lain nan paranti berobat mah dokter. Ieu mah dokter, ari dokter mah S1 kesehatan, dokter ari ieu mah dokter. Nya S3 eueuh kuliah pangluhur-luhurna iwati S3 daeuh nu S4. Abi kuliah S4 kagok ngabohongnya degungkeun anu model kitu mah pang kuliah luhurna S3. Doakeun ku ece ya sekali deui sugan we abdi suatu saat boga gelar ngaranten kemah dipanggil urang sami-sami dangukeun tausiah ti pangarsana profesor doktor aduh ini mantap saja dibuka teh kopiah botak lena kapan syarat jadi dokter dan abdi ku aneh kata profesor da bararotak kece nu ngajarkan anu ngajar S3 mah profesor kul bararotak meureun ku bakat pinter tapi ditinggali teh ajengannya ajengan ujang da kalkah leubeut tapi pinter sarwata ajengan mah pinter tara barotak adi profesor mah beureun ti barengan iman jika nama pinter kitu tak murudul bu mangga orang sami-sami dangukeun tausiah ieu harapan abdi cita-cita doakeun ku umat Islam teh kudu laluhur pangkat supaya aya di luhur nya nya profesor doktor keun we lah kiai haji nama kumaha engke Komarudin MPD bergraduate orang dia mudah-mudahan sing jadi profesor kabeh apa orang ge mal mungkin tapi tenang naon tapi aku kabeh hate jadi profesor bener Bismillahirrahmanirrahim urang mimitian sim kuring di dieu nepi ka diemutan tadi ku Kang Apep Ustaz jam 4 nelpon deui kadenya ceramahna tentang nikah yo tentang nikah pero karek tentang sunatan cek abdi teh biragu bere ku Kang Robi rek disunatan gitu nya beneran saking hariwang ya Ustaz rek nerangkeun muludan deui ada cenanya ceramah tentang nikah nya tenang kita ieu mah lain ajengan karbitan rek ceramah tentang naon wae bisa gitu. Aya nama orang tentang nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Naon nikah anu rek dipedar ku abdi ece di dieu nikah anu rek dipedar ku abdi lain abdi rek nerangkeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah bedituna abdi rek ngaguat tina kitab Ihyaul Ulumuddin dina jilid 2 pesan ti Imam Ghazali tentang nikah. Naon saur Imam Ghazali aya 5 perkara kitu we singkat mah aya 5 perkara anu kudu dihontal ku urang sarerea tina soal nikah. Naon cenah ce? Aya 5 perkara anu kudu dipiboga ku urang tina pernikahan. Lamun urang can ngabogaan 5 perkara ieu berarti rumah tangga urang teh nyata awet rajet teh ce. Lamun rumah tangga orang teu nepi kana 5 ieu berarti bisa kabaca di rumah tanggana teh awet raja teh. Hantem we nyanyi di rumah tanggana teh kieu teh nya. Hantem we nyander kana tihang hantem we sareng teh patonggong-tonggong jeung sagala rupa. Sabab naon? Sabab rumah tanggana teu sakinah mawadah jeung warahmah. Nomor kahiji saur Imam Ghazali pernikahan teh kudu ngabogaan al-waladu nyaeta budak. Kuduna di dieu teh disebutkeun kuduna teh lain kudu wajib memang da sabab budak mah ece lain kahayang urang teu saeutik jelema nu hayang boga budak tapi teu gaduh wae putra abdi ece dina pernikahan nepi ka ngalaman nepi ka stres 7 bulan kurang-kurang iman mah para saya jeung pamajikan sabab pamajikan ngajak ka dokter abdi embung ka dokter jadi nikah 7 bulan can wae gaduh putra pasnya ece karek 7 bulan komo lamun geus 10 bulan nepi ka cek babaturan mananya ka simkuring mana geus boga budak can geus sabaraha lila nikah geus 7 bulan teu bisa mah ku urang dieu ye sama kitu teu bisa ku urang aing mah rek maksakeun teu bisa oge cabi teh kitu nya ece heureuy jeung babaturan akang model kitu ke kaalaman geus nikah kumaha geus misi can teu bisa maneh dia ku urang eta teh ece Allah ya karim heureuy apal tapi nyeri hate nya ce tong sakali-kali urang nanya kanu geus nikah nanya geus eusi encan lamun urang apal eta can ngeusi
Atau orang teu apal eta teh geus ngisi jeung can ece teu aya pertanyaan anu pang nyeri hatena kecuali tanya geus boga budak encan jang jelema anu can boga budak mah ngabejaan. Apan samemeh nikah mah barudak teh sieun ditanya abdi ge sieun ditanya naon iraha kawin sabab naon sabab sieun disebutkeun jalma teu payu. Baheula mah nyeri hate ditanya lamun ku batur iraha mana rek kawin ece nyeri hate teh naon sababna disebutkeun teh teu payu. Tapi ternyata aya nu leuwih nyeri pertanyaan teh nyaeta ditanya geus boga budak encan. Allah ya karim ceu raheut hate eueuh pangraheut-raheutna. Sedangkan saur Imam Ghazali dina pernikahan teh kudu ngabogaan budak, sedangkan budak teh teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung geus sabar hiji kolot anu geus dikabe tapi keluar budak. Ece abdi lain ngabohong hikayatna abdi budak kagenep tina genep bersaudara. Kolot nyaritakeun abdi mah lain budak nu dipikah hayang. Jadi kolot mah hayang boga budak lalaki, budak anu nomor kalima lalaki tuluy di KB. Dan geus boga budak lalaki ka hiji awewe, ka dua awewe, ka tilu awewe, ka opat awewe ece. Tuluy we di kalima lalaki geus beres di KB. Tapi nasib ceuk Allah meureun kudu kaluar. Ye Komarudin cek uko teh. Reuneuh deui ece. Teuing kusaha di reuneuhanna indung abdi. Teu nya meureunan ku bapa abdi ece. Ieu mah nyaan carita nyata. Teu bisa diembung-embung ke kawasan Allah lamun kudu boga budak genep najan di KB geus 5 oge keluar. Aya nu ngalaman model kitu ece. Oh, aya nu ngaku teh aya da mungkin teu ngalaman. Aya oge nu dihayang-hayang ece. Allah ya karim pernikahan bulan kahiji ece. Bulan kahiji abdi naros ka bojo abdi mah kumaha deui can ceurik ece. Bulan kadua geus mulai murung. Kunaon geus curiga? Mah kunaon? Deui bulan katilu nanya deui geus teu murung ece ceurik ece geus ngecelakeun cisoca deui. Bulan kaopat lain ceurik ece ngajak ka dokter. Ya pasti sararea kealaman ya anu lila boga budak anu cespleng mah leuteung cespleng gitu nya kahartos ya. Ieu mah nu rada lila kealaman ku proses abdi sameme ngahikmahkeun budak ieu persejarahna heula. Hebatna jeung luar biasa ngabogaan budak. Tuluy kumaha ece tina eta budak poelan kaopat cek bojo abdi pah hayu urang ka dokter urang dites saha anu teu sehat nah ka AA atau abdi. Ari awewe apan ku emosi dipikirna era ku batur ditanya ngisi encan mata cek abdi omat orang dia balik di pengajian lamun aya nu nikah ka Teh Anisa jeung Cek Pro jeung Cek Arobi lamun sakira-kira apal can ngisi jeung teu apal geus ngisi encan tong nanya ece. Papanggih jeung Teh Anisa ece bade naros kami meureun bade naros nah ulah ke Ustaz ulah nanya ngisi encan nyeri hati aja. Abdi jiwa caroge kumaha ku abdi diemut kieu lamun cek ka dokter cek abdi dipariksa der bojo abdi anu gering kusababna teh misalna punten kasar nama mandul ece abdi nu sehat hancur moal rumah tangga abdi cek hancur cek balik ka imah pasti parasea suatu saat parasea pasti bakal nyalahkeun nu jadi bojo gagara maneh aing teu boga budak pun ka dinya leres teh cek tawa sabalikna abdi nu teu sehat ece kuwi ka rumah tangga parasea moal kira-kira parasea pasti dina sakali parasea cek menjadi bojo gara-gara maneh gara-gara kalinjeng maneh urang teu boga budak. Allah ya karim budak teh ternyata almalu wal banuna zinatul hayatid dunya harta jeung budak teh perhiasan tina kahirupan dunia. Boga budak teu boga harta ge ripuh ece boga harta ge teu boga budak asa eueuh gunana. Leres teh ceu kumaha jang ustad atuh nasib jang ustad nya kitu ece da pinter ustad mah ke mah bulan hareupnya ayeuna urang ngadoa heula urang tahajud heula ngabubuh da soleha bulan kalima teh masih keneh deui ayeuna tuah ayeuna mah urang kaditu da ngadoa teh geuningan teh diijabah wae. Aduh papana sibuk loba panggilan ceramah bulan hareupnya nepi ka bulan ka-7 mah hantem we bulan hareup tapi percaya jeung yakin ka Allah. Allah ya karim alhamdulillah di paparinan murang kali dina bulan ka-7 nepi ka lahir anu kamari geus dibejakeun ngaranna ya. Nu poho deui Ustaz ngaranna ge akeun bae urusan ece wasa ulah abdi we kalau tapoh ka ngaran budak keuna ece poho mah teu nanaon. Hiji tina masalah budak teu bisa diembung teu bisa dihayang
Nah kitu boga budak naon jang dina rumah tangga saur Kangjeng Rasul eceut nomor kahiji paedah tina boga budak teh tanah kahu tanah salu tina hadisna kudu narika anjeun jeung kudu baroga budak saur Kangjeng Rasul jang naon tanah salu jang ngalanjutkeun kana keturunan urang sanerea abdi boga budak boga cita-cita hayang budak teh nurunkeun kolot abdi teu bisa ngaji teu bisa maca kitab kuning acan teu bisa masantren hayang boga abdi cenah pajarkeun teh supaya masjid aya nu ngurus hayang ngalanjutkeun keturun bapana Raden di anakna ge diaranan Raden bapana mubalik anakna ge ayeuna teh ngaranna Cep dai cek abdi oge cek apoteker anakna teh ngaranna Abot apaleun inget kene hayang boga keturunan bapana dokter anak teh ngaranna teh Alko sabab hayang ngalanjutkeun keturunan betapa banggana sabab emang kitu saur Kangjeng Rasul tanah kahu tanah salu pek geranarani ka anjeun nomor kahijina nyaeta paedah tina budak teh jang ngalanjutkeun keturunan mata kolot kanu jadi budak sok nyarekan bebeakan teh naon bebeakan nyarekan mana teh ngerakeun bapak si Allah turunan kita teh kitu nya Allah ya karim noji nomor kahiji paedah tina budak teh nyaeta keturunan eta jadi Allah ya karim ece hamil telur ece ari hamil eusina di jalanna naon wiraku budak lah nya bulan atuh da ditanya lagi sabaraha bulan talaya sabaraha budak ece ke 7 budak sok coba ngabohong orang dia mah ari hamil mah eusina teh budak atuh mun didaek di bobodo ieu orang ieu di bobodo saeutik percaya mata di malam aya nabi palsu jigana aya pengikut jadi disebut jadi mun hamil naon eusina teh lieur budak jeung bulan bulan sabab nu nanya oge atau sabaraha bulan tara aya mah atau sabaraha budak tilu budak ngeuh anger we tilu jadi lamun caina dibere sabakong kieu mah ngajina sajam setengah can beak cai cek ajengan tong eureun astagfirullah cek abdi teh ember meh lama apal jampe hayang minum kamari cek bibir pecah-pecah tenggorokan kering susah buang air itu tandanya kurang minum terlebih dahulu minum rek ngopi dahulu opieun dan baik kembung sekalian biji tah budak teh nyata jangan lanjutkan keturun dua budak teh jangan naon boga budak ece ditinggal tina hadis Kangjeng Rasul A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam walau hatta bisik jadi boga budak teh lain sembarangan tina Islam mah hiji jangan lanjutkan keturunan baheula aya Rasul kadieuna aya Habib kan aya keturunan anak eueuh nya tah urang ge aya keturunan aya Raden nepi kasuk jadi kebanggaan keturunan teh urang keturunan anu nomor kadua boga budak teh dumasar kana hadis eta mah supaya urang ngahontal kana cintana Kangjeng Rasul jadi lain supaya urang cinta ka Kangjeng Rasul supaya Rasulullah cinta ka urang boga budak teh nah cenah teu kaharti boga budak make jeung Rasulullah bakal cinta sabab tina eta keterangan Kangjeng Rasul miwarang ka urang tanah kahu pek geura nararika anjeun jeung taksuru pek geura lobakeun keturunan cenah loba eueuh cenah reuay eueuh nah Kangjeng Rasul make jeung nitah loba budak ka urang pa ini ubahi bikumul umam karena sanyanyana kami teh bakal paloba-loba umat eueuh saur Kangjeng Rasul engke di akhirat teh jeung nabi-nabi anu sejen Nabi Adam hei Adam kamu boga umat sabaraha urang mangan boga 12 da karek jelema pertama Nabi Musa mani boga sabaraha boga 100.000 mani boga sawace Kangjeng Rasul kami boga sekian juta umatna jadi loba budak teh pa ini ubahi bikumul umam mata ngadatangkeun cintana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ece garu sabaraha hiji putra 4 ece 5 ece hiji tepati cinta Kangjeng Rasul teh cinta sangat cinta ece aya nu 11 cinta pisan tapi teu kitu ceu teu kitu keun bae hiji ge asal hiji oge mata pikaresepeun Kangjeng Rabi Kangjeng Rasul nya ceu
eta loba budak teh matak naon ece ajengan nepi ka parasea baheula parasea jeung jeung petugas KB nya nya sabaraha putra ajengan di Cihamplas ece 11 jadi budak nu hiji nyusuan ece nu hiji digandong nu hiji dituntun jadi lamun kana motor nama motor metik di hareup 2 nu cingogo hiji nu nangtung hiji ece membuka budak genep teh dulu di tengah hiji hidung teh ngajingking ember diasupkeun ka dieu nu hiji dirangsalan aja anu digandong teh ngagandong deui di tukang teh atuh boga motor mio budak boga genep meni asa kekacida aya nu kitu nasibna orang dia aya wae jadi boga budak teh mata bisa ngahontal karena cintana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi urang cinta ka Kangjeng Rasul penting tapi nu leuwih penting mah Kangjeng Rasul cinta ka urang cek abdi dina sababaraha keterangan kieu cek dina proses Isra Mi'raj teh Kangjeng Rasul teh ku Allah diangkat ka langit teh kusabab Kangjeng Rasul diaku jadi hamba Allah selama iya urang mah karek ngaku urang hamba Allah Allah mah can ngaku ka urang sedangkan di aku teh kalimat pengakuan teh kalimat anu pang dipikaresepna ece sabaraha nyeri ece lamun ece teu diaku kudu jadi budak maling kundang nepi ka dikutuk jadi batu eta teh kusabab ngaramasakeun nyeri kolot teu diaku ku jadi lamun ece ayeuna teu diaku kudu jadi budak bakal ngutuk jadi naon ece tahu juga nama yang bisa diwajahkan gua aja saya kutuk jadi tahu manusia jadi ayeuna urang boga budak loba teh cek dina eta keterangan sabab Kangjeng Rasul bakal mika cinta ka urang jadi lain urang bakal cinta eta luar biasa na ece matak sepuh kapungkur mah komo ustad kapungkur mah jangan kapungkur kajen para sedor dar gelap jeung petugas KB ulang halang-halang sabab yang menang cintana Kangjeng Rasul teu salah tapi kumaha aja ustad ayeuna lamun putrana sakediknya teh nah naon nah eta mah ngan seukur anjuran lain ditita nomor 2 nomor katilu tinu jadi budak teh naon dumasar kana hadis ida mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin singkat ceritana da imang ngajelaskeun budak mau dijelaskeun sedekah jeung ilmuna nyaeta waladun sholihun yad'ula manfaat tina boga budak teh nomor katilu dipiharap budak teh bakal ngadoakeun ka urang sare di mana-mana urang maut nyaeta salah sawiosna lamun urang hirup mah budak teh ngadoakeun urang supaya tere maut ece da hayang warisan eta tong beunghar-beunghar teh teu sakali deui heuh kitu budak urang mata urang teh gering wae boting didoakeun ku budak urang kali deh paedah boga budak nomor katilu teh nyaeta nu dipiharap nu didago-dago ti budak teh nyaeta doa kinu jadi budak di mana-mana urang maut lamun urang hirup keneh mah nyaeta urang teh didoakeun tere udah cemang sudah nabi mah teu ngomong kitu ece rumasak model kitu tapi eta teh sok aya benerna ece da ece ge kitu baheula ka kolot teh ece geus kawin geus nikah, geus rumah tangga can boga wae imah. Kolot sawalaga teh dibikeun wae, heloran aya ngajigrig teh dibikeun wae, nu akhirna teh jeung salakia doakeun si imahnya, engke malamun boga warisan urang ini mah, si imah jag-jag waringkas kitu, isukan mah engrin meter. Kade ya. Jika heureuy tapi nyaan budak urang teh di alana teh doana tapi lamun teu bisa ngadidikan jadi budak teh lain ngadoakeun tapi kalaka sumpah serapah da ngadoakeun goreng mah lain doa ece sing pae sia lain doa ece eta mah sumpah serapah teh ieu teh juga sederhana jika bari heureuy dia ngomong teh tapi nu terjadi di masyarakat teh eta ece abdi di kampus jeung ieu sagala rupa kadang-kadang babaturan abdi ngaraboan teh kitu urang mah lamun geus kolot urang maot tinggal hiji deui tinggal inung urang jadi ngomongna teh geus model nepi ka dinya urang mah lamun kolot urang maot kurang-kurang nama budak teh dina sakali sakapeung mah kagoda ku setan ngadoakeun supaya kolotna teh tere apa ieu teh picilakaeun ece sedengkeun anu di ala doana teh lain hayang ngadoakeun urang tere maot tapi ngadoakeun urang di mana-mana urang maot kitu boga budak hiji boga budak 10 kaurus teh ku kolot hiji kaurus nya cenah
tapi boga budak 10 kolot hiji kolot gering kadang-kadang teu kaurus ce nunung gua di rumah sakit tapi kaparase angre nunung gua di rumah sakit mah saha ce tatangga nah budak 10 kaurus ku kolot hiji tapi budak 10 teu bisa ngurus kolot hiji nyacenya ieu tapakuran naon sababna sabab urang teh ternyata teu anggeus ngadidik kana budak anu 10 eta erek bisa ngadoakeun kumaha budak teh erek diarep-arep kumaha doa budak ti budak teh sedangkan urang teu pernah nyaho budak urang bisa henteu ngadoakeun ka urang sedangkan anu ku urang ditanya teh budak teh naik kelas atau henteu bahasa Inggrisna peunteun sabaraha matematikana peunteun sabaraha sedangkan urang teu pernah apal teu pernah nanya ka budak ari budak bisa tawasul aja henteu da moal mungkin hareupeun ku urang eceu hiji tambah hiji jeung hiji ditambah 2 jeung 3 hiji ditambah 4 jadi 5 hiji tambah 6 Gusti mugi-mugi tambahan dia kanggo ibu abi amin ada gitu tak ieu eceu ieu pentingna urang deket jeung ajengan teh eceu kudu sumping ka ajengan punten hoyong pangajarkeun putra abdi tawasul da anu bakal nepi teh tawasul eceu Allahumma ausil sawaba ma qaranahu wa uranahu Gusti mugi nganepikeun naon rupi nu dibaca ku abdi naon rupi anu diwirikeun ku abdi khususon ila ruhi saha eceu namanya teh tolong atuh eceu ngecenya jadi balik ti imah ayeuna eceu anu pertama anu kudu ku eceu dilakukeun ka budak teh jang bager neng kaset neng gelis ka dieu naon marek nanya ari maneh geus apal cara ngadoakeun emah geus mah geus dipersiapkeun sidikan mah teh ditungguan maotna iraha budak teh geus hayang warisan eceu apa aja tadi oke tanya ku urang teh titipkeun da sepuh abdi mah kitu ka abdi bager ka dieu maneh geus bisa ngadoakeun bapak encan bisa bapak Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbaya lamun bapak maot doakeunana can apa balik deui ke pesantren pentah balik deui geus bisa Allahumma ighfir lahu warhamhu eta hungkul balik deui tanyakeun deui geus bisa tawasulna maneh encan balik deui kitu ce jadi budak teh dititipkeun ka pangaosankeun teh ajengan salah sawiosna loba ajengan ge nu poho di lemur sim kuring mah ngajarkeun ka budak teh hantem we ngajarkeun tajwid tapi kadang-kadang poho teu ngajarkeun tawasul supaya manehna daek angkat ziarah ka sepuh eceu hoyong di ziarahan di mana-mana eceu ngantunkeun ke ku budak urang hoyong tah kolot eceu ge hoyongan ku eceu ari eceu kolot budak eceu teh jang kolot eceu mah matak bubudakeun kalakuman oge bubudakeun kumaha nya bubudakeun belikan keneh eceu lamun ku salaki teh dipangajukeun saragam eceu nya bubudakeun keneh lamun urang rek anter KTK pan anu jajan mah kolotna nya budak KTK jajan 5.000-an kolot 15.000-an ngabaso kolot mah ngomongkeun batur sekali dia urang hayang didoakeun kudu jadi budak urang kolot urang ge hayang didoakeun ku urang hayang dijarahan ku budak urang maka kolot urang ge hayang dijarahan ku urang mimpi jelema lamun di mana-mana geus maot hayang dijarahan ku budakna sedengkeun dina salila hirupna manehna tara datang ka makam nu jadi kolotna naudzubillah summa naudzubillah teng maruteng anak merak ku kuncungan sedengkeun uyah mah moal TS ka Singapura anger we ka handap eceu ari urang tara ngadoakeun kanu jadi kolot mah budak urang ge moal ngadoakeun ka urang ari urang tara jarah mah kanu jadi kolot urang budak urang ge moal ngajarahan ka urang unggeuh-unggeuh mah unggeuh kan orang bebe tapi tara dilaksanakeun sesekali teh hoyong di ziarahan ku urang kali urang ce geura maot atuh ari hayang kocok hayang dijarah tapi hari rupa hayang dijarahan mu jaga udah entong cari jadi mulai lieur ngaji teh cacingieun jeung pemuda nu bener hayang dijarahan alim teu atuh geura paraya ari maneh geura segera lu silih paehan mah kan hayang dijarahan untung atuh acan kawin anya untungnya atos alhamdulillah geus gaduh putra teh eta mengira asup ngaji teh berarti ngan omat lamun gaduh putranya pas abdi ulah berharap jika bapakna
abdi geus sami henteu jiga abdi ngadoa begitu budak keluar teh ganteng kasep alhamdulillah Gusti teu mirip jiga urang berarti urang teh mengakui urang goreng gula di eta da unggal anu datang euceut da nyaan budak abdi mah kasep bodas montok ngaran alus dedegan kasep capeta umur 2 bulan euceut geus nangkuban eta ieu bener euceut hah ye euceut mah goreng orang dia make jeung bapana budak teu ngartieun euceut make jeung bapana budak abdi nangkuban katilihan nah make jeung apa 2 bulan da abdi mah ku mie euceut dihitung sapoe hiji beak mie berarti selesai jeung budak atau ngarti kok budak tapi sarili aneh euceut abdi baheula jadi mau balik di SMP keneh paling lieur lamun diundang acara nikahan kapungkur naon sababna sabab can ngalaman lieur euceut bener teu bisa ayeuna mah geus nikah nerangkeun nikah teh geunah euceut norowelang sabab geus karanapa ayeuna abdi nepi ka ayeuna diulem upami anu bade angkat haji kan gitu sak hajat teh nya diulem euceut lamun abdi ceramah dina acara hajian ngambang euceut sabab abdi can naik haji can pernah diakod abdi mah itu can kantos katana suci jadi ngambang lamun abdi ceramah haji bingung euceut keterangan mah bisa diapalkeun nya ceuk pidato bisa diapalkeun tapi antara anu di alaman jeung teu bakal beda tapi karasana kanu jadi jamaah lamun ajengan nitah ka euceut nitah soleh nitah wiridan nitah tahajud nitah sholawat ajenganna para sholawat euceut moal daek euceut kalau kumaha oge jadi ajengan lamun urang nitah ka jamaah tuluy jamaahna teu ngalaksanakeun eta teh pepeling pikeun urang sararea berarti urang can ngalaksanakeun da bakal beda tapi na oge sok sederhanana model kieu euceut abdi jelema nu model kieu teu resep kadu abdi mah naon kadu teh ceuk bahasa duren duda keren nya cenah abdi mah teu resep kadu aya nu nanya ka abdi jeung Ustad nah mangke jeung teu resep kadu cek abdi jawabanana teu enak ditanya deui lamun anu pinter mah nah Ustad pernah ngasaan kadu encan nah make jeung apal teu enak coba euceut aya euceut nu teu dipikar resep katuangan ku euceut aya naon teu enak ditanya teh pernah ngasaan encan euceut nya tanya babaturan abdi tau ieu alo abdi budak resep kadu resep pisan nah resep udah enak kadu mah geus pernah ngasaan pernah kira-kira jawaban anu bener nu mana euceut anu pernah jadi nu bener mah lain teu enak tapi nu euceut pernah dicandung encan nya cenah resep teu dicandung ceuk henteu naon sababna nyeri hate jeung sagala rupa pernah dicandung encan piraku dicandung